Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangdi sareng simkuring pelajaran bahasa Sunda. Ayeuna bade ngajelaskeun ngeunaan teknik nulis pedaran anu materi kelas 12 dinu pelajaran bahasa Sunda. Teknik nulis pedaran eta salah sahiji cara anu ngajelaskeun hiji hal dina nulis karangan. Diantarana hiji teknik identifikasi nyaeta ngajentrekeun atau ngajelaskeun hiji perkara ku cara neangan jeung medar ciri-cirina eta perkara atawa barang. Nu kadua teknik klasifikasi nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung nyieun papasingan eta perkara atawa barang. Nu salajengna teknik definisi nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung mere wangunan kana eta perkara atawa barang. Nu salajengna teknik ilustrasi nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung mere gambaran kana eta perkara atawa barang. Nu salajengna teknik proses nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung mere gambaran proses nyieun eta barang. Tah sakitu teknik cara ngajelaskeun dinu tulisan, dinu artikel atawa dinu nulis pedaran. Mudah-mudahan kartos sakitu nu tasadulikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.